nyuhunkeun doa restuna Pak ieu abdi ieu dek ngayakeun super soulmate sugan seueur anu ngadukung nya nyuhunkeun restuna ieu ti bokap ti buya ieu Monik ulah digeunggeureukkeun aya anak aya dina kamajuan teh nya cenah eta sok rajeun luar tina tetekon sugan eta proses nya dai proses jelema mah rupa-rupa pan ulah waka ambek kana pamadegan batur ge bisi eta pamadegan teh keur proses keneh nya jadi ulah waka nyalahkeun kanu marud sampeu sabab eta keur diparut mah diproses keneh acan jadi opak can jadi aci can jadi comro karek marud wungkul oge luar tidak tetekon sia teh karek marud tah can jadi opak ai geus jadi aci na mah ka mana-mana we nyiruan oge teu nutup kamungkinan tina kolomeran oge sok nyeusup berarti dina eta kolomeran teh aya hakaneun anu hade pantungtungna jadi madu kaituna aya bahan pimadueun kitu teh Pak ngan uing mah aya tanyakeun nya ka Bapak sakedik dek nanyakeun naon beh teh jadi unek-unek sebab abdi maca keterangan yen anu mimiti dijadikeun ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam nah gitu kira-kira ada Bapak mau ambek nah make ambek sia teh bisa we ku dewek dijawab henteu hampura jeung inget dak sanajan dewek disebut kolot aya kamampuhan jelema mah terbatas jang jadi dulek ditanyakeun ku si lain teh bab Nabi Adam yakin Bapak oge ngaku yen anu dijadikeun mimiti manusia ku Allah teh Nabi Adam tak abdi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot cenah dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye tah Bapak geus kumeledang di dunya ai Bapak Nabi Adam lain lamun Bapak ngaku Nabi Adam apa Bapak mah kagungan ibu kagungan rama sedangkan Nabi Adam mah teu ibuan teu ramaan sing jawab ieu butek ya jadi patongong-tongong jeung karunya we ka batur deui mau kiai mah eta tetangga nyebred bid'ah cenah Nabi Adam anu gelar kadunya ti heula mah lain Semar Bapak maneh marada gelo kitu ka abdi teh ngomongna ta ieu teh kajadian kieu teh Semar nyebutkeun dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye teh jadi naon teh jadi ribut teh jadi diskriminasi jadi naon diskriminasi jadi kontroversi eta mun tidak tadi saya tengah bejaan teh kain jadi kontroversi nya ulah waka seuri da abdi metan hayang seuri can dibejaan mah
kumaha anu jadi pertanyaan teh anu jadi bingung teh kieu dunya masih keneh ge nyelong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapak geus kumelenang di dunya malahan bapak mah geus dagang baso nya baheula eta mah dileuwihan dagang baso mah leuh saha nu meuli na tuh tah eta meureun sedengkeun pan Nabi Adam Pak anu pangheulana ka dunya mah bapak ulah akuananya jadi kontroversi teh nah yang sohor hartina bapak teh nak ngaku nabi nu paling akhir nah harek nurutan saded hayang nurutan sadek itu kumaha halus jang halus ilai pertanyaan sakira-kira teh nyaho jadi bingung ngana kolbu mah pek tatanya ulah heran nanyakeun nya paha cing kapan bapak mah seke seler aya pan tuang rama sang hyang wenang tuang eyang sang hyang tunggal kari-kari aya ngaku dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapak terus kumelenang di dunya kumaha ieu kapan dewek oge turunan ti dinya turunan Nabi Adam ngan dewek masih cingso teh dina gunung Simul aya dina sagara Siloka ngansik dina pasir Silib malah ku jelema sok dimitoskeun aya tempat Semar malah dimitoskeun beh dieuna nyieun gambar Semar di tulisan aksara Arab tina wesi kuning pajarkeun paragi usaha paragi dagang padahal paragi usaha mah modal nu gede nah salah falsafah nah salah persepsi gitu hartina dewek hideung wujud beungeut bodas teh nyaeta gambaran ya bumi ucu bumi na lain Semarna ai Nabi Adam dijieuna tina naon taneuh heula mana Adam jeung taneuh nya euy Allah anjir kayunya da dewek mah bacaeun beungeut bodas teh gambaran hate da dewek mah dina beungeut teh ieu nyerenge hartina jiga seuri tah lamun hatena jelema keuruwet da kana beungeut tah ge sok tempo ku sia lamun hatena keuruwet mah tetep jadi bimoli naon bimoli teh biwir monyong 3 mili uluh artina meureunnan lain asli kieu si lainna nu mikir tong dimitoskeun atuh atuh da beh dieuna mah kejeung aya kuburan Semar cenah moal ara rebel mah kitu nya malah pada ngajarahan aya guha kena gorowong segala ini mah sabab Semar teh cenah di dinya tah ai gorowong teh naon melongkong tah di dinya Semar teh ayana lain ieu lain nu katanya ku sia
da ieu mah cermin. Nah, cermin mah pan Hasyum, cerme sama sia teh. Cerme mah dinya barang kaluar ti toh teh cerme. Cimareme sama sia teh. Alah iya nya. Kamana karep atuh mikir teh si lain teh. Ilmu teh loba dulu. Aya ilmu biologi, antropologi, numerologi, filosofi. Hulu ilmu sastra, ilmu laut anu sakitu legana dipake nuliskeun ilmu jadi mangsina moal mahi. Tatangkalanana dipake kalamna moal mahi. Ku seueur-seueurna sabab maha dina sagalana. Nu mawi di naswe laisa kamizli sayun. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge. Jadi eueuh keur contoh-contohna acan. Lamun eueuh keur contohna acan meureun Allah teh eueuh. Tah. Jadi eueuh Allah teh. Anyir. Tah ieu pipasieun deui nya capek teh. Maka jeung eueuh sagala rupa. Keur naon disembah atuh ari eueuh mah. Oh jadi sia teh nyembah teh kanu aya. Kanu aya. Atuh ka makhlukna nu aya mah. Jadi lieur ya ieu. Jadi nyembah mah kudu kanu eueuh. Ah, beuki lieur aki-aki teh ieu mah. Musingkeun da lain keur nu pusing agama mah keur nu mikir. Euy aki-aki teh kitu tah. Hese ditilepna euy. Jurus naon-naon teh katakis. Ari aing talete deui. Can ka harti mah terus deui leketek. Ngeureuyaan ongkoh di kakolo teh. Nya. Pak ulah diomongkeun Pak di hareupeun batur mah jeung Allah teh eueuh. Allah dalah. Ngomong teh ka mana karep yaki-yaki teh hayang ribut. Peka agama mah semar. Lalawara teuing ka Allah nyebut eueuh. Allah Allah teh. Kenaon atuh disemar eueuh mah lamun nyembah kanu aya ka makhluk sia. Eta bener dia aing ngomong kitu mah. Ngan ieu perbah eueuh teu ngarti teh deuleu. Sok. Can tamat sia nanya teh tah. Bongan sia nu nanya teu tamat aing ge moal ditamatkeun. Lamun teu tamat disebutna ngabuntut bangkong. Tah, lamun sasabat ngabuntut bangkong tong pasea. Kaciri dilepangna para sehat teh ngabuntut bangkong pada teh nyaho. Jadi Allah teh eueuh naonana eueuh babandinganana. Mun tita tadi atuh aki-aki di baledog bae. Kaharti aya kitu mah da teu tamat sia nanyakeunana. Eueuh teh eueuh naonana kitu. Nya aing ngajawab deui. Da tamat ayeuna mah. Jadi eueuh pabandinganana nya Pak. Tah kitu nuhun. Teu sangka geuning mah patahan teh wing teh mubadir ka Bapak teh. Si edan. Nya anak aki pinter ru kalikuna. Bapak hampura abdi. Udah ngaran-ngaran dina proses teh nyaho mah kitu Pak rada gede ambek. Tak itu ya. Apunten Bapak hampura ti saha nya ti Bapak. Lamun geus dihampura ku dewek keur naon?
ya tong kadewek urang kalohkeun sok sia sok nyebut astagfirullahalazim muhun Pak naon teh artina nya muga Gusti ngahampura ka abdi ceuk si laing nya ka saha ka Allah kumaha lamun Allah ngajawab kumaha keur naon hampura ti kaula jawab lamun sia minta duit ka dewek ya sok ditanyakeun ku dewek keur naon sia teh duit puguh teh mah keur jajan tak enak sia minta hampura ka Allah keur naon lamun dibere hampura cah lieur euy lieur euy contoh nama kieu meureunnan abdi teh boga salah ka bapak heeh Pak hapunten abdi da can dihampura mah geuning ku bapak abdi teh can aya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh heeh jadi abdi pangnah hayang dihampura ku Allah teh supaya tenang hirup teh saha nu tenang di dunya sakitu di udag-udag pangabutuh teh cacak dibere BBM naik geuning teu tenang sia teh hirup teh eta dikanyakeun deui jadi panjang atuh Semar alah sok tanyakeun ka kiai ai dunya alam tenang alam pana nya numutkeun dina katerangan meureun ieu dunya teh alam pana teh geuning jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya pasti dikit alam pana hayang sia senang hayang pindah ke akhirat nah anu ditah modar itu kalau teh hirup hayang tenang bari di dunya pasti dikit alam pana hayang sia senang hayang pindah ke akhirat nah anu ditah modar itu kalau teh dan di akhirat tuh tenang dulu. Sabab aya nu leuwih alus kahirupan dunya ti batak kahirupan dunya nya teh akhirat nya dina surat Waduhe teh walal akhiratu herulaka minal ula surat Waduhe ge bisa ngan anu teu bisa mah wauken Waduhe walaili ida saja waduha walaili ida saja dawing mah yang he pek teu naon ke naon mangna pangna ngampekkeun heuh kapan aya ku ilmu parabot mah beunang teuing apa dumeh eta pan alifna digenti ku iya ngan iyana jadi harapna harap gering teu bisa dibebanan ku JR ku PS ku Jabar nya nu matak ha iya jabar hae jadi waduhe walaili ida saje eta teh hartina dieuweuhkeun teh alifna digenti ku iya didab'an lisikol dieuweuhkeun lain di dapur didab'an lisikol tak kitu adalah jadi jelas Allah teh nya teu aya babandinganana tah kitu nu matak dewek ulah dimitoskeun eta loba nu jarah ning ka kuburan Semar. Coba. Teu bisa ngarealisasikeunana. Nya. Kumaha lamun abdi hayang jarah ka kuburan Semar da aya bejana cenah kuburan Semar. Tah, lamun sia hayang init ka kuburan Semar, initna kudu bari cicing.
tak eta mata clear deui wae kalau teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah eta ku jara rawuh euy ongkoh titah init tapi kudu bari cicing lumampah tapi ulah ngalengkah alieur Pak clear pasti keur nu teu mikir mah init pan init nomor kudu nyingkah tapi kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah sok caritakeun atuh sanajan init kamana-mana tapi hate cicing panteng eueuh deui semaheun angin Allah teuing la ilaha illallah tak kitu salamet gerjing dek kamana sia init Allah yo aki hese teh jelema teh neangan kitu teh Pak lumampah ulah ngalengkah ulah pantang we eueuh deui semahkeun angin Allah 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 jika mana-mana oge iya nya Pak kade eta jadi lamun nepi tak kajarah ka kuburan Semar teh kudu mawa susuguh ta eta nu jadi mitos teh naon sasajena kumaha pangabeuki sia kumaha pangabeuki abdi naon pangabeuki pek suguhkeun ngan Semar moal narima lamun eta rezeki nu dihakan ku sia teh ladang korupsi ladang basilat ladang judi tong boro make jeung ladang judi ladang sorangan teu dijakatan moal narima Semar deui Semar iya Semar mana we berarti meureun Semar teh geus aya dina diri sewang-sewang tah eta apan ayana ge di tengah gorowong hate nu molongpok nu bersih tah bere susuguhna kudu naon kudu bararesih deui nya pawongannya Pak Gusti Pak Wongan wong teh jelema nya Pak atau nyot beung jang nuhun Pak rada brai weh sing horeng ngaji mau ulah jauh tina dirinya Pak ulah anggang tina awak da lolobana mah ka Semar ieu nu bungkleukan ieu tah padahal geus aya dina diri sewang-sewang geuning Semar teh Pak eusina mah da dewek mah gamaran cermin anu sok digelom ku barudak eta mah permen nya abi naon cara rek cok dewek nanya ke Semar jeung Nabi Adam heula mana gitu cek akah heula mana nya tetep aya Nabi Adam dan manehna mah gamar telat kuring atuh teu kabejaan wah rame bisa wah jadi yakin ini mah Allah teh eueuh tong sok kitu teteh nyilakakeun papa mah si dawala ngambek Pak keun antep heula keukeuh aing mah eueuh Allah teh tong sok kitu Pak ngambek si dawala tong dibejaan ku bapanya geus antep cenah mikir maka jeung eueuh non teh moal pati-pati aya dadamelanna namun eueuh nu ngadamelna berarti aya lamun aya naon disebutna naon aya mah karaba karasa katempo naon makhluk teh mah eueuh paten dibejaja Pak geus suci nya
lain muni asapangnya hona iya jelema atel tanuk ieu kaituna teh sesebred we yang pas saya nya manehna geus nyaho ge dipake tarucing ka batur teh dipake nguji sombong ka itu aduh ampun